Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sonten pamirsa, patepang deui sareng simkuring Anissa Febrianti Nirwan dina acara Warta Sunda. Nu nyajikan informasi aktual jeung faktual ti Sunda keur balarea. Edisi Rebo Kaping 24 Februari 2002 hiji. Pamirsa salami 3 menit kapayun simkuring baris nyarengan pamirsa dina informasi-informasi anu sabuderen Jawa Barat. Munggaran aya warta ti Kota Pangandaran ngeunaan ngadu nasib di lokasi wisata Pangandaran. Balantik di tempat wisata basisir Pangandaran tetela bisa ngadatangkeun kauntungan. Balantikna oge bisa diandelkeun pikeun ngabayuan kulawargana. Sumangga nyanggakeun bae wartana. Di kawasan wisata Pangandaran, tiba heula tuk kakiwari teu saeutik nu ngahajan nyiar kasab tina balantik rupa-rupa kadaharan jeung kaulinan. Nu dagangna horeng lain wae urang Pangandaran katos sabudeureunana. Tapi oge teu saeutik nu jolna ti Sumedang, Garut, Banjar, Ciamis jeung sajabana. Salah sahiji nu dagangna teh nyaeta Ude Supriyatna. Urang warga Garut nuges ulasan tahun dagang bakso cuanki di basisir Pangandaran. Nurutkeun Ude, ari kuleukeun mah balantik cuanki di basisir Pangandaran teh ngadatangkeun untung anu lumayan gede. Ude oge bisa ngabayuan kulawargana tina ladang balantikna teh. Buktina, ayeuna dina sapoena Ude bisa ngalabati tepi ka 300.000. Nurutkeun Ude jeung padagang sejenna, nu dagang di Pangandaran teh boga beungkeutan atawa organisasina. Eta teh sangka nu dagangna tartib jeung aya nu ngurus mun pareng aya pasualan. Pamirsa, sakitu wae warta anu tiasa ku simkuring dugikeun dinten ieu. Simkuring Anissa Febrianti permios undur diri wilujeng sonten. Hurip Sunda.